baik tak ini dijadikan ala ya kok kata dina bahja ida sunnia di musannan bahwa ala alihi qabla tasmiyati di warfaqi wawin wa dua jalur wansidi tali majam amiri wa mu'mini warfa sareng kedah nyirian rokaan di wawin kuah niabang dina niabang dina waktu sareng kedah nyirian diaran waktu sareng kedah nyirian jabaran dirakin budi karena naon kalimah jam'i amirin kalimah jam'i amirin kanu salamat dina jamakna lapat amirun wa mudin jeung kanu salamat dina jamakna lapat mudni beunatara anu irab niat nomor kahit asmausid partabe wawin wanti karena bil alif madrobeya kedua izin basnya jemulat bil alif serta ilmu tanna wakila eda bemak serta kadakat nani wasnata nikab nani wasnata ni yajreya watawa kelihatan kami hal alif karam lanat ayeuna nomor kaki cilian pakula nia bantina do cilian pada biar na iya nia bantina kata nia bantina kaso naon salina jami amir lamudi lapat anu salam ina jaman na lapat amirun jeung anu salamat ina jaman na lapat mud naon deula jama mudakar salim alhas ketiga jama mudakar saling ihrabna katinia bakrapa wau nia batina yakin ridina wawawu pijam itu kore salu mekasalora nalita jabarnya kuing ya betnya irudi dan masrotil ismillah fikar sunniya wasafitat sirnau kekuih ya wasiti ya intulang nasihan walam tatal alhamdulillah rencana mudakar berapa pula jabar beli ya beli ya muslimah nah muslimi si muslimi amiru amiri abi amiri muslimuna 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 imrudu bakal musanna sakotin nasbim rabar warat warat ampun gitu sok ku contoh dua kalimat jami amil wa mud nidin merek peringatan bahwa jamak mudzakkar salim dibagi dua. Jamak mudzakkar contoh apa itu orang? Dua kaidi jamid. Contohna amirun. Kedua izin sifat contohna mudnibun. Ini bahan jamak mudzakkar. Silakan bisa lakukan jamak mudzakkar. Ayat dua izin jamid. Kedua izin sifat. Nanti syaratnya payus tarotu fil jamid. Di barat kondisi izin jamid bisa dijamakkan ada orang Jadi, aliyakuna alamandur ke alamiah. Karena nomor kedua, limudakarin alamna kudu alam mudakar, ulah alaman. Katilukna akilin kudu alam mudakar atau berakal ulah ber. Kalau kalian minta yutati, kudu kosong dinata, ajotin mudak. Alam ari ayata nanisan mantusa di jama kumtana jama mudakar
Aya kene nomor kalima wa minat tarkibi kudu kosong dina tarkib mas jadi lima syarat na izin jamil bisa dijamakan karena jama mudakar kahiji perda alam kadua alamna mudakar katolo berakal kawapat kosong dina kalima kosong dina tarkib masjid maklum muholapasna apa itu cocok amirun amir alam kosong dina tadani tane tarkib lagi harap jamakan amiruna jahe dun alam mudakar akhir kosong dina tadani tane tarkib bisa jahe duna jahe du makrum fa'ilam yakun alaman lamun tane lam ieu dina bil wawi wan nuni pemenang dijamakeun kalawan jamak mudakar salih tane seperti mana mulai alam sapertos dan lapan sapat rojulun ar-rojul mudakar kosong dina tatani tane tarkib lagi dan hanya kaltane ala niat atau susah rojulun dibaca rojulun rojulun lain ala ngan ida sukiro jaza daika di mana-mana lapat rojulun lain alamiah ditakdir tetawios di zaman karena jamak mudakar jadi lapat rojul sepanjang dari takdir enggak lamun ditakdir mah tetawios sok rojulun takdir rojae lu karakan rojae lu na di atasnya nah geuningan Nasara ayat li'annahu lasbun sabab rajul menditak itu mana jadi sifat pohon dak tina takdir kumadeun lagi rajul teh wasfu sa'i bi ayyakuna sabira ala wajib itisar ala wajil itisar sifatkan sesuatu kalawan letu yuna secara jalan singkat rojulun sogir panjangkan sok ditingkatkan rujel jadi atuh izin takdir nandung mana sifat atuh lapan rojulun ditakdirkan kaya lah dia izin sifat makamu dia maksud karena jama mudakar jadi salah kahiji izin jamin keluar yang lain alam tuken wakada ya dari negara wa in kana alaman ridori mudakar lamun alamna lain alam mudakar kami lam yujma bijuna kemenang dijamakeun na wau jeung terus najana mudakar cara contoh jae naba alam jeung gede alam anjeun anu godegna kakawira tempat nolohok arujuk dia jae naba terus dibaca jae nabuna kan alam alam anan wakata ingkana alaman lumuzakarin dari akilin nyakit udawi laman ala yang mudakar ngan doer akil cara contoh lahi boga kuda ngarana ilahi sok ngaran anjing cuci kopi lihat andai lamun kan ari lahi teh ismu paros naran kuda ari kuda akhir berakhir sok kana jam muda kuda jauh menang dibaca lahikuna nyakitu wa intana bihi ta'utak nis pakadalika layu na'udihuna alam muda
akhir ngan ayata tanitat setiasa dijagakeun kana jama mudzakkar tarasaha mang ajat mang rahmat mang tolha eta mang ruhian soleh teman bagaimana usah menurut dapat dari keterangan termasuk tadi aja pamangan itu juga pesantren nah itu sama keluarga oh sama enggak rahmat tadi dia tarikat anak juga kan abelesat namanya mungsinat biasa mungkin mungkinat tawa semenang jin dijamakeun karena jama mudzakkar mun aya naonan mah tak tanisan sok sanajan alam mudzakkar akil contoh di dieu mah tol hata semenang dibaca tol buna tapi wajah ada kubiu jadi mau punya mona tol hata tol buna sejak imam kubiu wakara dikaidakana murakabat nyakit lamun murakab mas bicara si bawae si bawae maksudnya bisa ilmu ilmu oleh saya itu apa ilmu oleh rahmatullahi alaihi kan itu ya sama bu malu warisi bawae condong nak manusia kayak gitu ilmu nanti kerus sadaya nanti guru nanti kan imam paling berangkat sama katul mukaromah munajat ilham balik ke separ di takol kokok nabi di jelma itu anu ngarawat ilmu anu si bawae semua nang dibaca kumaha si bawae tapi ku aja amonan sepadu kumaha lamun dina sifat wa yustara tu sifati ditarapkeun jama mudzakkar balukun isim sif jadi antakuna sifatan li mudzakkarin kudu sifatan mudzakkar ulah sifatan muan kadua mudzakarna akilin bar kasilin baruatin minta takmin kawapat layokat minta bi'at ala ta'la'a nomor kalima wala min babu ta'lana ta'la kabenat wala mimma yang tahu diri mudzakkar wala mu'anna syaratna jama mudzakkar salim duna izin ada syarat isim sifat tidak masuk karena jama mudzakkar jadi kudu sifat mudzakkar mohon makrumna atuh lamun eta sifat lain dikeun mudzakkar tidak dijamakeun kana jama mudzakkar ayat pakharaja bisalina sifatan li mudzakkarin makana sifatan li muannasin contoh haitun sok sanajan aya naonan tasanis anu eta mono kamu enak puasa awan dong saya nakna menyumput arep mat hari ini kali memang kami kali paling gitu itu semua kami mengenal top jamakeun kemenang dibaca iduna ya kan biasa nomor kedua akhir mohon sifat mudzakkar anu berakal atuh wa kharaja bi qaulina akhir maka sifat mudzakkar boleh akhir dan sifat mudzakkar boleh katermasuk sabik sifat taros
kemenang dibaca tak dituna karena jangan salin betul tak ditun paling gitu tadi naon mah doer akhir nah kita tuh akhir nih ulah apa maka kita jadi presiden aja yang aja itu karena yang nabi itu saya atau itu hari jalur pawamuna anan bisa. Dan awas kamu hakkat mana uang bicara, tong coba-coba nanyakeun ka mana geun kata teuing kakak, keterangan. Keun doi oke, tadi terus ya. Masak lepur sawah aman 40 tahun. Oh, asal gagah dari pamandan. Tadi nah habis tar keur anjing ieu. Nah bentar aja habis gitu. Amin. Paralandur, taroeh, ulah matre. Eta mau aku ngalibatan. Dari. Nomor kasih lo liatin minta itanis guru kosong dinata. Aku keluar punya sakolian makanan sifatan limudakarin. Akhirun walakin pilih tak utak mus. Asitas mudakar akhir dengan ayah naonan tak tani tak cara naon jang ayah naonan Allah al-alim al-allama tuh kayak punya anak gitu nah anak kunus bener al-alim al-allama al-fahim al-fahama ayat tahan naonan hari Allah masih pada masa munafat akhir mata antara al-alimahnya al-alim al-allama etama takna tak tanis lil mubalak tak tanis lil mubalak jadi al-alamat al-banget pinternya banget kuningan nah semuanya dibaca al-alamu nah sahaja sifat mudakar akhir bukan ayah naonan tak tanisan nomor saterasna laekat nimba biat ala takla sanes isim sifat wajan ala amualanna takla ayat itu ala ngalabala ayat dina dalam kado lain bekatin laciman cakal pakil dan akalil takla milakat la akalil takla nonau asiri lana rusak ambiasana etama dulah di jama gentana jama mudakar balika di jama gunana kana la jama taksir lajan lun ahmar romron amra'u Kalau lena we amarillah, kalau lena apa wajan ala anu anasna la ahmar amro itu kayaknya kalian biasa maruna nomor kalima wala minta juta lana bakla kemudian ujung juta wajan taklana anu anasna kana wajan taklah mana tuh ya takra nuanatna takra asana asata asamu kemudian dijalankan karena dalam mendakar balik tak dijalankan karena dalam taksir wajan aslun asamu zamana itasun takrana sitaru apa pinjaman taksir? Oh, wataha biwatin ala taklana al-usaya kumaha atuh ya kumaha Ketua di bejaan pada jadi nama rokok kopi ya kan tidak ada ayat ya wataha biwatin ala taklana mantap kemudian di jamakun apalagi dibuka makanan itu kesalahan halus ya kan mikir
Etama semenangkan jama mudakar salim baik tak kudu kana jama taksir asal itos ulah asanuna sok kita tanggal ya saat dilasin Allah ta'ala nomor kagana wala lima ya tawfi mudakar wal muannas ulah dina isim sifat an akur mitata mudakar jeung muannas dina para kosong dina ta ane no dina salawasan lima ini dilajan ta'alun karya nif alun tele nif ilun opat nif alun luna tasmilun ukuna wala ta'rika isa tanta ora aslam yala yang dapat diminggu pasal tertentu, bila minta ilim tak kotil minta dimasuk. Takur baik mudakar, takur muana ke takur, masa lapan takur, takur, tak dijamakan karena jama mudakar. Wajanib alun cara nipat tamun nami. Wajanib alun ni ladun wajanib ilun mi'furun wajan fa'ilun isimat qatilun akmanana maksud sa'irun mohon gitu mudakar qatil mu'anas ya qatil sudah dijamakan karena jama mudakar sa'ir balik karena jama sa'ir mohon naon jamana la qatilun jamakan kota asirun artiana tak lari wasin qatilin wajah lahalikin wamajasa tandungan laras wajan paru disimak kami budak karma kami mana ke artiana kenapa antiris kenapa naklangan ngejok kami lina lepas satu yakin ya jelas lah jelas tinggalmu tanjungnya di atas ngobrol tidak warisan alfiah nah tinggal mudah itu sedap untuk jadi syarat nah isim jamin bisa dijamakan karena jama mudakar ayat 5 syarat isim sifat ayat tak takur isim jamin takur isim sifat anu geus memenuhi syarat jamakeun kana jama mudakar salim an kirotna rota pula jabar erna ku inna kabegenia ba jelas wasif kisae sareng kana lapan anu nyarupaan oke wajib hidayah ya anu salamat tuna jamak nang lapan anu nyarupaan karena iya duanana amir sareng wajib hidayah sareng kana salamat tuna jamak nang lapan anu nyarupaan karena iya duanana amir sareng nibu cirian rapapula, cirian jabat berbelia, sapur-sapur lakat, anu juga amir karangan. Naon anu dimaksud sideh amir, ayat dina cara, bahwa ulul alamin mustajmi'in, lissurut ustadutudut ruha. Pokoknya deh, ulul alamin mustajmi'in, lissurut ustadutudut ruha. Sapur alam anu geus ngumpulkeun kana cara kamu dipayun jeung yosona pokona sapur alami anu jumpon syaratan lim mantap berjanatun kana jama mudakar contoh Muhammadun sakata Muhammadun Ibrahimna sidekna nah, boleh maksud si Mahmud ayat bahwa kullu sifatin itu tama'a fi asyurut sapur isim sif anu parantos ngumpul karena sakrat anu bener tadi cara
al-afdhaluka al-afdhaluna darramat darrabuna. Jelas. Jadi atur sakur isim sim anjum tentara tanu benar jana tentana jana mudakar salim jelas enggak wabi isuna kababuhu kulhi kawal ahluna wa idruna sarang hari lapan idru wabaku sarang babna idru nah wabaku jeung babna idru nah ulhiko eta dipilukeun itu idruna wabaku ulhiko eta barang dipilukeun itu kulun atau madhur isruna wabaku bihi kana jamak mudakar salim sareng logatna teu lapat isru jeung bab isruna salasuna arbauna khamsuna sittuna tamani lapat isruna jeung babna sadayana dipilukeun kana jamak mudakar dina pada irobna repatlah jamak geurna teu iya isruna isrina tapi lain naonna jamak mudakar saluna eta mah sakali nya wal ahluna jeung ari lapat ahluna lulu sareng lapan lulu wa alamuna jeung lapan alamuna iliyuna jeung lapan iliyuna eta mulhaq jamak mudakar salim wa araduna jeung ari lapan araduna sadda eta saditu araduna wasinuna jeung ari lapan asinuna wa babu jeung bab asinuna eta sad titik semestinya lapan kerja ahluna lulu alamuna iliyuna araduna inuna eta kakek dipilukeun irobna kana jamak mudakar lain jamak mudakar kalimangan mulhaq jamak mudakar kalimangan din arona ge dikake kasir babna ke aya dina syarat yang aya ta heulah jang ngaran jamak mudakar ma kalima bihi bina ulwahidi wawujida bihi surutu allati sadaqadu kruha ngaran jamak mudakar kalimbe sakur lapat anu salamat dina eta jamak lapat adegan mufradna sakur jamaan adegan mufradna disalamat dari dipanggilan syarat tadi paranto dicarios ke mangkana lapat isruna jeung balat-balat ahluna jeung balat-balat nah eta lain jamak mudakar salim tapi kalebetna mulhaq jamak mudakar tidak memenuhi syarat jamak mudakar maka ngaran mulhaq jamak mudakar salim ma la yasbutu alaihi haddu jam'il mudakar salim karena tarik mulhaq tasniah tadi ma la yasbutu alaihi haddu jam'il mudzakkar salim takur lapan anu tekat untuk ma la yasbutu alaihi haddu jam'il mudzakkar salim tak berlapatan bukan tujuh kita harus jamak mudakar salim so mana anu termasuk mulhaq hiji lapan isruna jeung bababnya kunaon tangna isruna jeung balana disebutkeun mulhaq aya dina sara aya isruna wa babu mohon udah berbukan lagi sabab la wa riba lalu min la dihi mohon
li'anahu la wahida lahu. Sabab lapat isna jembabna ayat sekat rodan isruna laulunan najama pentinai rutane salah sunah tak jama dina kata salah sun tak lamutnya isruna jama dina ini run isrun 10 Al-jamana isruna 20 taminda lain maka isruna jengbabna itu teh lapan nutu ayatnya maka disebutna mulhak jama mudakar salim ahluna sama disebutkan mulhak naon cenah ge aya dina tara li anna mufradahu wa huwa ahlun laisa fihi syurut sabab lapat ahluna mufradna dina lapat ahlun laisa fihi syurutul mazkura itu ayat syarat dicarioskeun tadi nah mufradna li annahu ismu jinsin jamidin sabab lapat ahlun termasuk isim jenis anu jamid sedangkan tetapi syaratna isimnya doa lam menang jenis ari lapat ahlun isim jenis jamid atau terkena karena syarat jama mudzakkar salim maka tuluy deui lapat tuluy disebut mulhak tuluy jabarna tuluy cerna tuluy kunaon maksud mulhak li annahu la wahida lahu millat itu sabab lapat itu ayat naonan nafatan jamusin wa lapati dawu lahir ya saya naonan lagi saya mau banget para mohon sedangkan terjadi aringaran jama mudzakkar salim ma salina fihi binahu wahid berarti kudu aya segat naonan mufrad lapat alamuna karya termasuk mulhak karena disebut ada elakana sabab ari alamun jama dina kata alam ari alam kaya rajul isim jenis jamid berat ari isim jenis jamid sah dijamakeun kana jama mudzakkar da isim jamid bisa dijamakeun ku alami nya ulah isim jenis atau mun dijamakeun ngaranna mulhak lain asli jama mudzakkar salim kahartos iliyuna sarwadai ari iliyuna ismun li ahlal jannah ngaran pikeun surga anu pangluhurna surga iliyun karena disebutkan mulhak naon sabab laisa fihi syurutul mazkura ada syarat anu tadi naon rikal ini lima laya ilu sabab iliyun kalau penjamin ala niat ngarantikan gelar akhir dari lapat arabuna ketarwa termasuk mulhak jama mudzakkar salim paling syad dari katurunan sama nya mulhaknya syad karena jama mudzakkar salim nah sabab ali arabuna jamu ardi jama ardun isim jenis jamid muannas deui isim jenis jamid muannas oh itu nabian ari lapan asinun ari asinun jamu sanatin jama dina lapan sanatun ari tanah sarwa isim jenis jamid muannas maka sat dijamakeun kana jama mudzakkar taha bihi kuluna mulhaqun bil jam'il mudzakkar ieu sadayana ditilupkeun iradna kana jama mudzakkar
Salim Rotapula Jabar Erna iya alasan lima kata min anna baru mustaqmilatun rusyurutu lah enak-enak malam Jumat orang malah liburan diwati ini Jumat berarti makan bubur aduh ada nada biasa penal mau akan apa mau iya yang ngaruh masa kan ngomong tahu orang yang pulang anjing besok jom cokor jom cokor udah lebih utama ampun udah yang tak oh tak perlu apa mau dimaksud kubang sinuna di apa ayat nasara mau dimaksud kubang sinuna adalah kolosmin surah singin uripat la muhu wa uwidu anha ha'ud ta'nisi walam yukasar Kolos min sulasi Satrung ke Takur isi membangsa til hurufna nan huruf pas lamu dibuang lam terus di dalam wa uwidu anha hautani digentian lamu dibuang kota taknis walam yukasar palina cara dijamakeun karena jama taksir begitu tak contohna mi'atun mi'ina mi'una ayah sedaton ya subuna subina ono ayah itu nah bohong cara takut izin sholat, dibuat kelas, anak besar. Ayo kita kenal, contoh ya, aku, oke, ini aku, asal nama, yuk ini buat ya, yuknya, yuk. So,
aku nyorot. Nyorot kan? Nyorot itu pernah sorot kali murid nyorot. Oh, jadi ini A. Ni O. Nah, jabar. Ni dijamakeun kana jamatan firman mua dari bab nah ayahnya ayah karena contoh ayah pakin kusiro kasapatun wasipatun lami sama kada itu sapatun bener ya awan asal nama sapatun awan hak tungtungna buang hakna gantian ku sapatun mohon nah sapatun mah sok dijamakeun kana jamatan jadi sifat oh jadi sapatun bener ya sapatun sapatun benernya dina sapawi bangsa lambai mohon uang lamna gantian pukta dari sapat mohon sapat nah tapi dijamakeun kana jamatan ya jadinya sifapun asalna sifapun dan yang lauk karena hamjan sama sendiri saja dijamakeun karena jama mudzakkar saling i'rab cara jama mudzakkar kok kan sok dijamakeun karena jama taksir maka aja walam yukasar cara dijamakeun karena jama taksir fa'il kusiro kata pak wasifah lam yustakmal kadalik illa sudah terkecuali anu sadrop bakun dijamakeun dijamakeun deui kana jama mudzakkar salim dobina hak eta mah aya dina tara aya sok tuluykeun deui oh kami lahirin qadiyarin dal babu wa inda kaumin dia awas ieu di dieu nyari ieu ya wah makan itu menjelaskeun jadi ka tipu yo aya liu non tapi non deui pakai lagi kata sinonon oh sekarang saya tetap itu kata tipu menjelaskan anak paling kan orang-orang dijelaskan
Wakon ya itu jeung rajin datang naon dal batu ieu balusinu mislahimin balina saperti lapat hinun bahwa jeung ari itu wurudu dal batu mislahimin ari geus ngalos johar mah kudu kitu ngalokatan maksudnya bahwa sareng ari itu wurudu dal batu mislahimin ya taridu etana lima kalaku itu wurud anak masdar dina yari itu disebut dapat cumutik lima nanti dilala bilang dinaleh. Atau ngawas kalian? Dina bet no arropan bebot nari pihak sabil indah kamin dina munggu kaum ulama. Lepas nabelah tanong dono. Iya bab sino anu kulus min sula ana diguna jeung bapak rajin datang di rogna seperti lapat hinu ini sokak ari hinu jirona naon kuhar katro pakudong jabar kupat jr kupat bari mula jangan tidak iya ya hinun hinan hinin tak pas sebagai rajin datang tak terpos ke Iraq inun paling mula sama dina iya bakal kasro maka kok ngata sini itu somi itu paling ke sini nun sini nah sini nih yakin ada kita sok tinggal karena salah jadi tergaya sok baca ayat negara ayat kita ayat ya ayat ke wa asaro di kauli wa min saya kemudian ayat ila anak sini madrana tuh diajar mah ila anak sini wana lahu talzamul ya wa yuj'alul i'radu ala nuni maksudnya lapas inuna jeung ba cara mikir dibon mohon rajin dinisikeun dina iya baru irok dijadikeun dina mata-matana sini non sini nan di sini ulah kirono ari kok kene wae tanda anak baca dura baru lama ingat ampura dan mukawala nang bola kun tahu tapi itu sorangan oleh baru lama kata pangi kata luar kempok wala matana kayak itu sama bola kena aduh wae musal kali wae tak ada kapan mah yakin ya ada awas kena gitu yang itu kalau lagi beli di papataan teh ampura ganti air nama kalau itu kan wahid munakidu nafsa diwakil obat binatang baru lagi itu jadi lapan sinun jeung kala-kala rajin ditetapkan ada katrok pasiro irok kaya bot rot buhar kancok ayo dinyariin hati sini non kaya ayo tuh sini nan marotu di sini nan lain sita ada tatawin bola dua naonana tanwina sini na di sini ni wa aqallu min isbatihi aku daripada itu saya ini maketan jelas saja ngajalan ke sinun jeung bangsana kaya inun eta teh motori eta ante jawab wah litan tira dihaja istilah dina kalakuna berjalan ke sinun seperti nun wa sahih annahu la yastaridu wah ya sorry sote indah kau sebagian kau mah nutari tapi kau soal maka temudarin tarika anak maksurun ala simaki diumpulkan karena simaki di antara nabawatan jeung Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma alaihi sini nan kasuni li yo suka diintar riwayat tuh sini nan jarar kasini ni Yusufaon iramadina nun kasini ni
mudakar. Tadinya ulah kasih ini, tapi kasih ini yo suka on. Ya kamu gimana hidup apa sih dengan alasan anal idopata tu'adinu bil iktisari latan winu dan nono yu'adinani bil ilbisa Tuantalil i'roba'atan wina Arimu dokono di bisan tanwina seperti Nutalil i'rob jelas kata sini li tuh bisa dibaca kasini Yusuf tak lamun rekirong sama mudakar tanah kata dua naonana nun talu irobna dibaca kasini Yusuf tak nanti aja nun kasini itulah irobna ron simak bahkan kau tadi nanti bahar tawil tanawan sok dirian anu not nate wajana paulun mapa belum kirana taha as-sammatu bin Abdillah bin Somer as-sammatu bin Abdillah kirana iran teh aduh lamun di ilmu aruna mah jelas teuing yang aruna jeung dorobna makbuja di kopat ari ngaran kopat teh ngaran obatnya nyebun kan buang harap nomor K5 dina wajan dari syukur maka ilun kali mana dia iya syukur dua jadi maka ilun oke maka ilun tindakin karena wajan mustakmal fa'ulun Ta'olun maka ilun Ta'olun 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 maka ilun Ta'olun ta'olun Ta'aniyat min najdin Ta'inna sininahu La'ibna bina siban Wasayyatna namurta mata separahu. Sepercaya kene baca awal mana. Jadi dia kan ada. Tak dengan nyaya tak, kalau dari nyaya, sok korean sorangan. Berkedah bicara mata yo. Da'a niya min najdin ta'inna firminahu la'ibna bina siban wasayyatna murda. Kalau kalau jengkar, mau kalau dikerjai. Jadi itu banget, kalau sinangan lu. Saya tak ulang dulu, terus turun dia mekapu. Ada. Kedah ngantunin anjir nikah. Dua apa dengan? Jadi enggak gitu. Nikah abdi. Indah. Di mana? Min Najdin, di kota Najd. Taring alkeun ka pokokna. Tinggal. Uri. Kunaon takinna sinina lu. Takinna sini karena saya tosna pirang-pirang tahunan halodokna Najd. Karena tanya pirang-pirang tahunan halodokna Najd. Oke. Eta berpulin-pulinan itu sinin bina sarta pulin sibat barina pirang-pirang wisan ya ngora kene siban barina pirang-pirang pemuda geseupeut puing dengan di kota Najd warep dina masa muda ke masa puberna orang dia abg eta wa kitu we pokona mah keur memujikeun babangorna hareunya wajar wajar maklumun
Lalu mengenal umur 30 tahun masih kena berapa sih? Ah, eta mah pohana teh. Tupel karana. Ya, tupel, bener ya? Tupel. Ya, tapi mutatofil kekanak-kanakan. Wa tayyabna jeung geus ngajadikeun kuit jeung kolot. Kolot kuit. Kuit kolot teu. Wa tayyabna sareng geus ngajadikeun kuit itu silin nataan di murda barina pirang-pirang anu tu aya janggetan. Murdang amrod murdun gitu je. Ulun linah liat marin waham tak murdan barina pirang-pirang anu tu aya janggetan. Mual kayu jadi imam haram. Jangan saja, bisa yang jadi imam haram. Tuan sekali paling tukang ada, paling tukang jadi imam gitu. Saya ya, alumni Al Mubarak kurang banyak, alus jelaat di Mekah mungkin, paling jadi imam, paling tukang ada ngumpul, tuh ya, paling tukang ada, tapi jangan masa kebanggaan zaman masa mengoprek, kalau banggaan kurang masa. Kamu udah lihat nyoba itu mah saya bunga dengan itu saja masa parahnya kalau sudah jangan maka sunat ngumpul jawab cara mengisi bio oke buat me gitu ya saya nyebutnya sama lekan ini biasa mana contoh ta'inna sini Bahina sini, tuh, lara saja. Dak lamun irom jama mudakar. Kenapa macana? Bahina sini, lara cekal, kaharapor. Jadi lapan, sinuna centang, sakna bisa berjalan kaya itu, tegesna mesti tina iya badak kadra, irodna tina menodong, tuh, jelas itu. Awas, sok ayat kene, sinu non jenenge, miku non. Mii non, mii nan, mii lin, sini non, sini nan, sini percaya enggak deh? Yakin sampai tak apa segala. Ila anak sini nawana. Wah, tertar janu ya, wa yusu alul ikramu alat nuhi. Kamu apa ya? Miun, sinun. Ini oh, beres. Wah, tadi di Najah memudahkan. Tiadahna sabada wong ya naonan. Tak manu teh arpana. Wanuna maj mu'in wa ma bihil tahat. Tapta wa qalla man bi kasrihi naqasa. Wa papta ada dikatakan hadis. Pak bergengsi. Ya, Pak bergengsi ya. Pak kita begini lagi begitu kena hias melakat. Itu jangan. Pak bergengsi ini kenapa? Bergengsi itu lah. Ya warna. Ada teh rambut bahasa rahmat Pak litan begini lagi kena hias atlasan. Wapaptah sareng kedah mata tunan. Karena nun dina jama mudakar. Dia kita liwat dia. Lama jeung kana nun dina lapat, ila tahako parantos nuturkeun mak deui kana itu majnuun. Wa qala jeung sa'ari sahakan ulama nataqo nyayon Utsman dikasrihi karena asrahna nuna majmu'in lama tahakati bab logatna sareng baik kata nun jama mudakar sareng nun dina murad jama mudakar salin usin kade tidak boleh
nun jama mudakar temulhak na patah jaidu na muslima na itu na patah hukumna golib nun jama mudakar sarang mulhakna dipatah wakola mana tokoh dikasih olil ulama meneruskan tanangan roh dinana alhasil menjawab mudabar sarang mulhak nah galib dipatahkan olil dikasrah nah ini yang tanah galib patah bahjatul ngarbiyah nyarian li annal jam'a taqil wal qadbu khotibun patah adalah ayat katanya jama takirun eta berat kayaknya aman lah gitu wah satu hari patah tapi pun eta hampa kayak mana teramping omong jahatan merampingkan tidak yang tinggi enak sih kan nanti patah adalah atuh cilik bandingan antara kurasi hampa jangan mudakar talib nuna ditata kerja alasan li'annal jam'a kata adalah mana anu dikatakan aya hukumna sadina mirang bahar wasir ari nopo itu wafir Jawa rihannya jadi waktu itu muka alatun kata nama ngan arudna jeung dorobna kena otot ini bakal dina mutator sapi ari ngarang otot di makruf hadfi wal asbi kumpulna elal hadap jus asad mohon muka ala tun dihadap buang tun kantun muka ala di asad nyukunkeun Arab nomor 5 diharapkan jadi muka al tindak cinkan alasan mustamar paulun alatun muka alatun paulun moka alatun pa'u arab naja paron wakadi adi la angkarana ja'ani sa'a dirini akulaka rihal martihain ama ya baka alaiya wala yaqini eta dulu larang sama barang dia deh wakil kene wana kabeso aratu minni Arab nak jekang jalir ya teh jekang jalir manggalir anu aya ngamajatan. Wa bani abhi juga pirang-pirang turunan ramah naja wangkarna jeung ingkar api benci api benar-benar bapak aduh ayo digeulinnya kan orang bersebalatan sama Lahani pak kapiran-piran anu moy yok anunya dan akhiri pirang-piran mana ini maaf akhiri ini pirang-piran anu seje kata nama akhiri ini tak kedah nama akhiri sebenarnya wama
Sing ari naon perkara mana kita wa makin ari naon perkara ka eta anu wa maka jeung ari naon perkara tadi eta milarian saha asyunaru pirang-pirang artis saat suara pirang-pirang artis penyanyi malah saya deh mana tidak terus keren tapi soleh alhamdulillah dengan saya kemana jadi pemain teh ya arek kasaran betul ini si abdi naonnya menjadi sabab para artis muda-muda ke abdi Ditakutin, mereka ngaruh dan al-kafiah itu merul. Pas akan ada deh, sekau ngalangkung melotot, itu kayaknya di musim. Tur pada halwakon Jawa itu paling nanya status naliwatan kuri asal arba ini karena batasan usia 40 tahun. Karena awet tua, berdaya ya. Awet tua itu awet tua. Awet polos perjuangannya gitu, begitu kan? Cuma paling hati-hati tapi mudah-mudah artis teh. Salah dah, Edison dah, Edison, masuk ibu itu, awat awat. Tungtang sama gitu ya kan, masjid al-amanah teh. Yang hilang semua hukum sholat di masjid takkan. Bikin dengan jawabnya ke kesopanan. Tapi bawa karena sufi, dan menciptakan arah pokok amat jadi masalah. Yang dibawa karena itu suatu yang bahaya. Mantap yang kira-kira hikmah mau ada ayat dan sholat dirinya. Ya, yang mama sedangkan mengenal zaman yang itu apalagi kakak kita teman dekatnya. Lamun ayat ini di masjid cara suruh dakwah pada barang bebas halal maka itu takdir tak ada mengulangi. Bakat tu api-api mata manusia. Maka inilah wahai ilmu mahbunah, ilmu mahbuni gunakan, dan amal guna. Murid ada ya betul. Tapi mana beri kita pun apa sama harus dilalui. Sang itu ya nyari takaran pandangan kalian makin baik. Itu seperti mengurangi. Nah apa yang kalau itu mas? Saya mau kapan saja hari mana di mana pun hati dan dikatakan anak masuk cuma masih batas dakwah nikah kami itu pun hati deh. Mantap mengaji kuat haji nak waktu dari kubur lalu berdiakan mengenai alamat pun hati begitu. Ketika akibat dibacakan kepada mana kuduani tongkur kudu nyari penyakit 32 tong karene itu puasa dibacakan pun hati ya. Dari tangan nama daya saran kayu suara pun hati harus hati kudu ditaruh ke kerajaan harus kaki orang jangan pun hati mantap punya namanya kalau kita barat hati barulah berwaktu di nama udoni waktu di tiara barulah hati gue nah ada orang yang kita oh kayaknya wah udah jadi hati maka kita mendapat jangan tadi kita antar barulah hati hati itu deh ngadon hati enggak ngaliwat punya Allah kalau pun hati masih punya liwat maksud itu Rasul tidak ngatungi larat konti barulah tapi dunia nggak bisa pernah akan dipecat di dokter atau penyakit nanti ditembok dokter akhirnya teman itu yang kiki itu kan bagus itu tadi taruh di kasar kabinah beri kaki emosi kayak ini ada uyut mana yang nomornya hadiah tapi jangan ada kejadian deh kamu berharap tak kurang meyakinkan usul ya itu tahu boleh ada ya kita keraya di dia kenapa dengan itu nah ya tapi itu kemudian berapa permintaannya ada permintaan anu kurang ngurus itu wasiatnya ke sholat kade maka semua pakai barang laki yang saya punya bagian kita udah lihat kan pernah kotor kan pernah ada cukup juga taruhkan
ayuna ini saya kami nak kenapa ayuna menurut kata saya semua bersih tapi lupa ya uyun itu terus mana contoh ada arba ini arba ini kata ada karena arba ini jelasin alhasil jamak mudzakkar salim jeung hakna nuna garis mana atuh garis patah kolil kas rob atasnya jeung lakna penunjang maksudnya wal hakiki yang sudah kata malah pandang wanunu ma jeung ari non dina is dunia kapasitasnya itu wal hakiki jeung dina lapat nu dipileukeun di kana masun nia istamalu asma katuna loba takdim jeung takhir digawe sama banget istamalu eta kalan geus ngalakukeun ulama sadaya bukan itu maksudnya dalil hati di akidata kalawan kabalikna no nama jumu'in pantal maka kudu eling anjur blogas natara nun dina isintas ya dinamon nanti lakukan sabarikna nun jama mudzakkar berarti nun tasih jeung mulhaq nah dalil kasra qalil